punya ulah salah nyangkolkeun aong baheula keur leutik pernah leutik lah ngajan kiwari masih keneh saya ngomongnya hayang jasa naik kereta api baheula mah kereta api can aya KRL ngan teu boga duit ceuk babaturan ieu urang naik kana kareta nu paling buri kana gerbong paling buri teh naik barang asup ka jero campur jeung embe campur jeung kotok campur jeung sayuran bau nu aya gerbong paling buri teu masalah nu penting gerbong paling buri na nyangkol kana gerbong-gerbong selanjutnya ketika gerbong yang paling depan berjalan yang belakang pun ikut berjalan tah ieu urang kudu nyangkol supaya salam nyangkol ka satu nyangkol ka kiai nu jelas-jelas bae anu sanad kailmuanana jelas anu kitabna Safinah Fathul Qorib Fathul Muin jelas eta mah ulama anu provokasi ulah dituturkeun insya terus ulah salah nyangkol cangkolkeun hate urang ka para alimin ulama supaya urang kabehan salamet insya Allah wa sahbihi ajma'in rahmat Allah berkah Allah yang terkucur ke dunia warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, cager, awak cager, naon nu kering jalan-jalan ke pasar malam pulangnya beli pepaya ibu-ibu yang semangat jawab salam mudah-mudahan dapat mantu orang kaya kencengan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah amma ba'du. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci, anu kesimpuling ditaati, dihargai, tur dihormati, pamugi sing ditambih-tambih, kemuliaan ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ampun paralun anu kasuhun di para guru, di para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Ampura anu diteda di sadayana jajaran para alimin ulama anu jembar ku babagan ilmu agama. Pipit widi di para kiai anu sugih ku pangarti. Ukituna salam hormat anu sagung-agungna anu saluas-luasna. Terutamina kasadayana para guru, para kesepuhan, tokoh dan pemuka agama, para mubalik, para qori anu hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna. Insyaallah pengurangan karena rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Mudah-mudahan para kiai, para ustad sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, dijembarkeun milik sinareng rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, supaya senantiasa aya nuluruskeun kana perjuanganana.
nuntun urang ngabimbing urang ngabidik urang ngoboran urang kana jalan agama supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna ya Rabbal aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dihormat wabil khusus keluarga besar Ayah Haji Jono sekeluarga anu ngajadikeun cukang lantaran urang bisa kumpul silaturahmi dina wengi ieu. Mudah-mudahan silaturahmi urang ngajadikeun sabab hiji urang panjang umur barokah daek ibadah. Anu kadua jembar rezeki halal barokah pikeun bakal ibadah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat santriyin santriat rahimakumullah. Penceramah aya keneh ala kadar abdi idhol surun ngobrol cacahan lalaunan susuganan ieu cacahan aya sasieureun sabeuneureun aya hikmah jeung manfaatna khusus kangge abdi anu nyariosna umumna kangge sadayana anu ngopingkeunana. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat as'adakumullah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna ieu acarana haul naon alhamdulillah ieu acara haul diayakeun pangaosan alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu pangaosan aya tapak aya asar anu ngarobah jati diri urang tina salah saeutik-eutik pindah kana bener. Amin. Tina poek saeutik-saeutik pindah kana caang insya. Lamun hayang hasil ilmu syaratna ibu bapak ayat 3 geus 3 belah jatilep diapalkeun ya ibu-ibu mah ngajina tilep wireuh barhobe asal bubar poho kabeh. Syarat nu kahiji ngaji eta kudu ijtima, nu kadua istima, nu katilu intifa. Nu kahiji naon Bu? Ijtima, nu kadua istima, nu katilu intifa. Bu abdi mah ceramahna teu doang tiulah mah semangat rame abdi mah kilah ancak lalaunan teu rame bisi kesel mah hayang balik kok sabodo balik losna. Tu penting mah aya jono beulah hehes. Nu kahiji ijtima kudu kumpul ngaji teh ya. Aya murid, aya guru, aya jamaah, aya penceramah. Eta ngaranna ijtima kumpul. Jamaah aya penceramah eueuh. Rek ngadengekeun saha? Penceramah aya jamaah eueuh ngocoklah doang edan lipas ya punya. Jadi syarat ngaji nu kahiji kudu kumpul aya murid aya guru aya tukang ceramah aya nu ngahadir aya tatangga pula nanya kapulangan ku pula moal dimejakeun ngaranna bisi aya barayana di dieu. Ustad lamun nempo ceramah di TV, di YouTube, di TikTok menang ganjaran tah henteu? Jawabanana menang mah menang. Tapi lamun dibandingkeun jeung ganjaran ngaji langsung siga kieu ratusan kali lipat, ribuan kali lipat gedean keneh ganjaran ngaji langsung siga kieu. Alhamdulillah.
karak lumpang ngabage geus diganjar turutan abdi bogana donggo heuy jalma lumpang ngaji dina jangjang malaikat jalma balik haji diiring ku malaikat aya barang resep gajah bisnis nala jalma lumpang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiring ku paling tukang can calangap kabeh katuntul colongok kan jarang-jarang ningali potongan penceramah doang kieu nya jangku nya putih saya tadi ngomong pet ya tadi dia pulang turun di mobil ngomong kareng kiserut letiknya astagfirullah jangan panggil aku anak kecil paman iya mah hidung-hidung yang kapal api teh biar hidung banyak yang menanti percaya banget kieu-kieu ulama suatu idaman ulama geus janji ka pamajikan ceuk ulah tenang beneng sanajan kakak ceramah kadi kaditu sanajan di Malang Nangah loba nu geus jaing mamol kabodak nini ceuk jalma lumpang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiringku ibu lumpang di imah masing-masing berangkat ka dieu dohiriah nama lumpang suku tapi hakikat malaikat Jibril meberkeun jangjangna saking hayang katincak ku jalema nu rek berangkat ngaji alhamdulillah hebat Bu luar biasa kabita Bu lah golopok lah boro-boro kabita diajak ngaji mahara rese komo lalaki mata eta pengajian lalaki di imah ulama aya haji eta paling aya 8 itu geus perebutihan tengah jing tembok bae datang saurang kreh bebatu datang di saurang aing mah ampek datang di saurang aing mah encok datang di saurang aing mah sing sirimun bae lajuna eta masjid doang puskesmas deui hese diajak ngaji ceuk ulang hayu ngaji kumaha jawabna jojong bae ustad neraka jeung aing surga jeung dia oh di dunia keneh geus babagi eta aya nu kolot ceuk ulang geus kolot mah kudu daek ibadah kudu daek salat kudu daek ngaji kumaha jawabna lah ya ustad budak kamari sore wawanian nang magahan aing dia ge keur waktu disunatanana aing nu mangkuna ih naon urusanana oh lumpang ngaji dina jangjang malaikat alhamdulillah urang diuk di dieu ieu dohiriah nama diuk dina sama dina terepal anu aya merekan UMG urut moe gabah lainnya mudah-mudahan taatul amin tapi hakikatna urang keur diuk di taman surga alhamdulillah saking ngeunahna diuk di taman surga hayangna nundutan dulu di sore keneh mah rapih keneh tiung rapih barang geus wayah kieu mah deuleu diuk geus potongan nu embok bae aya nu ngahunjar bae aya eta nu ngahunjar mah aing nyaho di imahna loba beban eta jadi datang ka imahna ngahunjar bo diukna menang rahmat kemudian ningalikeun wajah kiai euy tempokeun ka dieu yo jasa kieu mah goreng-goreng amatan man nadhara ila wajhil alimi nadratan fafariha biha khalaqallahu min tilka nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah jalma nu nempokeun wajah ustad nempokeun wajah kiai nempokeun wajah guru dengan tatapan hormat, dengan tatapan takdim, dengan tatapan resep. Setiap satu tatapan Allah akan jadikan malaikat
kemudian malaikat bakal demo ka Gusti Allah. Demo naon Ustaz? Mamentakeun hampura dosa jalma anu nempokeun wajah guru. Alhamdulillah. Makana alamun ngahadiran kiai ulah paburi-buri atuh. Ieu manupang harupan budak lalutik anu can nyaho kana beas mahal ieu. Kuy kapusing manehna. Semakin jelas nempok kiai semakin gede ganjaranana. Itu nih yang paling depan jelas ya Bu. Oh berarti nu paling harus ieu ibarat emas 24 karat Bu. Itu nu tengah jelas tuh Bu. Orang ada remeng-remeng 18 karat katanya. Itu nu paling ujung jelas kan tuh. Pokoknya 5 karat katanya. Anu ngadengekeun di mana bari kakadengan sakarat katanya. Nempokeun wajah kiai bae bakal menang ganjar. Rek nanya ka urang dieu resep ka kiai Bu. Resep naon ieu? Dah lolobana mah ka kiai hewak bae. Kiai susah diledek. Kiai loba duitna dianggap sombong. Eta bae ge kiai loba anakna. Aya we tanu ngomong. Dulu cina kiai mah loba riang anakna tuh tidak make calana. Cok. Ya pulang ge make lah sok macam-macam. Ulah hewa ka kiai insya Bu. Bisi ibu tenyaho mayoritas pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia mayoritas kiai. Oi. Makana Agustusan ngahargaan arwah-arwah para pahlawan yasinan pengajian. Ieu mah Agustusan panjat pinang. Aya panjat pinang di dieu. Ulah mun dipanjat karak dipinang ulah. Kudu nama dipinang heula karak dipanjat kitu beunang. Heuy. Berarti di dieu mah dipanjat heula meureunnya. Karak dipinang. Kudu nama dipinang heula karak dipanjat. Menghargai jasa para pahlawan yang mayoritas kiai. Agustusan tasakuran ngaji yasin istighosah tah eta Agustusan anu nerok insya. Terus ulah hewa ka kiai insya. Ulangi jalma leumpang ngaji dina jangjang. Jalma balik haji diiringku. Kamari keur waktu ayah jono balik haji kadara dieu tah. Hayang naon? Korma maloba di pasar gejenang. Hayang jam atuh tinggal meuli bae. Hayang naon jalma nu pulang haji di Mekah ka Solear ka Malang Lengah diiring ku para malaikat. Jadi urang datang ka imah jalma nu kakarap pulang haji teu aya lain hayang menang berkah sholawat ti malaikat. Amin ya rabbal. Sholawat ti Gusti Allah bimakna rahmat. Lamun sholawat ti malaikat ngaranna istighfar. Jadi urang bakal dipamentakeun hampura dosa ku para malaikat. Amin ya Allah ya rabbal. Makana malaikat mah dina kitab di pesantren sok dina hadis sok pake sayyid tamsil. Leumpang haji jangjang malaikat. Balik haji diiring ku malaikat. Ulangi ngandongna engke teruskeun Bu. Jalma leumpang haji dina jangjang. Jalma balik haji diiring ku ibu-ibu malam Jumat. Benang bae ieu. Henteu nawaran salaki. Benang deui bae. Eta sampai subuh dilaknat ku malak. Woi, cocok anda ya. Nah, katanya sawaran.
lagi nyawa wajah-wajah teraniaya kilo kita waran ku pamajikannya boro-boro nawaran pamajikan leuwih pekana sakali salaki geus ngagantungkeun kokolor jadi napaku masih ditanya keneh bae ari kitu bapak dia rek ka mana mun aing mah ganti calana ka kebon sakalian heuh kenapa sabar itu wajah-wajah teraniaya jadi salaki mah kudu sabar baheula sok kolot teh ngomong rumah tangga teh kudu repot kudu dondo kudu naon repot koreng marepok eta dua kata rep jeung kok lamun salaki rep karak pamajikan kok ngomong lamun pamajikan rep karak kok salaki ngomong lamun kok pasaya beneran lamun rek hees mah hees bae ieu mah lamun geus ngedeng kabehna kasur cacahan kayak isuk budak jajan kumaha nya nah wae jadi atuh usaha ya atuh pasaya deui wae eta geus lamun rek hees bae sabar ka lalaki mah kudu loba sabar ieu kula ge sarua sabar di imah mah di lumur batur mah dipanggil kamari bicara mah di Tasik disebut ajengan aya nu manggil pangersa aya nu manggil almukarom teu nanaon lah asal dipanggil almarhum be di lumur batur mah dipanggil almukarom pangersa ajengan di imah macan pernah teh sugan cek pamajikan mangga almukarom ngopi eueuh can pernah paling dipanggil aa anjlokan beuna sarua bae ka ulah ge di imah sok kadang-kadang ngepel kadang-kadang ngagoreng kejo kadang-kadang nyusihan teuing ka lalaki sok ngepel sok nyusihan sok ngagoreng sangu engkena ka surgana gampang babari karena siksaanana geus beak di dunia boh jawab osok nawaran salaki anak geus genep ge terus eta kajadianana anak genep kumaha mimitina popohoan bae kitu ulang minggu jalma leumpang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiringku ieu ngaranna ijtima kumpul ngaji insya hiji tah ipan babagi aya keneh kiai nu kadua istima naon istima dengek kadengetan teh ya dengek keunana ku ceuli jelema pan ceuli teh aya 3 os pamarena ngomongna galak kudu ieu ceuli eta aya 3 aya ceuli kebo ternyata biasa bersih aya ceuli kebo aya ceuli kekenceng aya ceuli jelema urang jajal ceuli kekenceng aya ceulian tahu ceng ngadenge tah teu manehna henteu ngarti tah henteu ceuli kekenceng eta aya ceuli kebo hayal naon eta cek ada ku kebo kadengin tah teh ada kadengin culangok ngartieun tah teh kebo ceuli kebo pasti ari ceuli jelema mah nyangadenge nyangarti makana kudu dengek lamun cara mah keur ngomong ulah dibaturan ngomong ieu mah ustad mah ngocoblak maca kitab di jero majlis di luar mamatis jambu bari ngobrol mungkena omongan kiai moal didengek kiai ngocoblak ngomongkeun gibah ulah sok ngomongkeun batur dosa balik ngaji geus pohoan deui bae di jalan ngobrol opatan balik ngaji padahal mah dia geus kondangan geus aing kondangan ge kaharuna naon aing ge dahar jeung helm endog dibelah 2 helm cenah
Jadi wajar ka haji ari ieu mah kan awewe mah kunaon loba omong ieu mah kaum Hawa. Ari urang mamang lalaki kaum Adam. Ulangi, ieu mah awewe kaum Hawa, ieu mah lalaki kaum Adam. Tingali kaum Adam, bibir kula deui ya. Adam mingkem tilok loba omong. Ari ieu mah Hawa cablak. Hayang bae ngomong. Eta bae lamun undangan naon bae di komen dahar teu ngeunah di komen. Dahar ngeunah tenda di komen tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus tetep di komen panganten di komen pangantena kurang muncarnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar tetep bae di komen panganten lalakina paletnya. Ayah beda. Jadi wajar ieu mah loba ngomong marana ge. Istimewa dengek ulah sampai ya imam baca kitab ieu mah dijuru ngobrol sarombongan ieu ngomongkeun tiung eta tiung dia bagus amat keur di mana pas sore 35 ribuan aya cina kamari di waralpus eta mah tiung warnana hejo tai kuda ngan mahal 60.000 aing tok kabuli ti sarombongan ngomongkeun tiung mah anu paling ujung mah deukeut lawan pating kecewas bae eta mah ngomongkeun gelang jaya tatangga ngajina boga gelang anyar di waktunya eta ieu tatangga teu waragang aya bae ngaji boga gelang anyar datang ke Jepang kemudian assalamualaikum cabut ya cabut aduh marhaba panggilannya bisa rakyat ari boga kongkorong gede ulah sok dipake ondangan dikaluarkeun ditempokeun ka batu dibikeun mah henteu watilu bulit di dieu terus nyambai ka dieu lain kuna naon kula manyareke bisi paras mana nyangkol hulu tongkol doang cek batur nanya pangrasa aing dia gagangul mah emas kan dia mah kan eta keur ngaji ngocoblak tuh gulang nama anyar eta hutang nama sabuheung eta atuh rek naon openan hutang-hutang batur gulang-gulang batur milu mayaran moal sugan tahu dinu ngomong nuka dua ngomong heuy ulah salah ieu mah nyaho gede ge Singapura kan rek Singapura tarik mas asli openan amat eta hirup sugan tahu dinu ngomong nuka tilu ngomong lah bagus ge emasna doang jelema nama haut sadis dasar sugan tahu dinu ngomong nuka opat ngomong lah 50 gram ieu aing ge kabeli mun boga duit mah atuh sasaha heuy mun ngaji dengekeun istimewa dengekeun ngarti teu ngarti dengekeun bae ulang ngomongin ngarti teu ngarti dengekeun bae ketika kiai ngomong keras lempeng ngajina peurus kana hate dengekeun anggap bae nginum jajamu sanajan pahit cagur kana awak bae lamun ayat kiai resep ngalucu bae nyanyina bisaan anggap bae minum sirup bagus ngan kalobaan minum sirup mah jontor kana bibir teh heuy kiai keras dengekeun kiai rame dengekeun ngarti teu ngarti dengek aya cerita buku aya cerita biasanya semua kata-kata itu susah apa hamakan mula ayah ini pae ini pae ini kalau dia udah aja eta nini pae pas ditanya ku malaikat munkar nakir marra buka saha pangeran dia eta nini tong ngomong cicing cek malaikat wa ma nabiuka saha nabi dia
eta ini ngajedog baik sampai lir malaikat. Kurang mah ditanya cicing baik. Laporan ka Gusti Allah, Gusti hayang amba Gusti nini ditanya turek nembalan. Cek Gusti Allah teuing eta mah hingkeun bae ulah ditanya eta nini di malam nengahna rajin ngajina tapi teu ngarti-ngarti eta jalan. Aman urusan. Makana kudu daek istimah dengekeun omongan kiai teh jamaraha ieu. Moal kabel aya keneh kiai. Nu katilu intifa. Naon anu diomongkeun ku kiai dimanfaatkeun. Saeutik dimanfaatkeun supaya hate urang teh nungtut bener insya. Ketika kiai ngomong lain nyinggung ulah bahasa ieu pangrasa kiai nyinggungan aing bae. Atuh kareta malumpang tina jalurna lamun mung katabrak minggir ulah di dinya obda. Heuy. Atuh di mamana di kieu mah ngomongkeun salat, ngomongkeun ngaji, ngomongkeun ganjaran, ngomongkeun nara. Tapi aya bae teu ngomong bah, dah eta kieu nya nyahoanan ngomongkeun neraka, ngomongkeun surga, doangnya na pernah paeh teh. Atuh pernah paeh mah bobongkong meureun ieu. Justru dina palebah dieu urang kabehan anu hadir di dieu jalma-jalma anu boga iman. Amin. Ari teu boga iman manehna anu aya kieu pating lalumuk di dieu nya bunya. Jadi urang percaya jasa kana ganjaran insya ayat 2 wasiat ti abdi amanat ti abdi Kanjeng Rasul ieu lamun doangnya Kanjeng Rasul pernah wasiat nasihat ka sahabat Abi Dzar Al-Ghifari saha cenah lamun doangnya Abi Dzar Al-Ghifari bagus teh pake ngaran anak ieu ngaran anak sadaekna be pacul Dunak ulah ayeuna mah eta ngaranan anak ulah asalnya panasib anak teh nyaho buka jadi profesor buka jadi kiai coba lamun ngaran Dunak kita panggilkan ceramah yang kedua Al Mukarrom Kiai Haji Dunak kurang seremnya eta mah Sam'ani bagus le itu kalau totalnya Sam'ani mah bagus jadi guru Sam'ani jadi kiai Sam'aningan kamari pamaringan motor perang dulu KTP-na Sam'ani di kolong karena itu Abi Dzar Al-Ghifari pernah diwasiatan ku Kanjeng Rasul cek Kanjeng Rasul ya Abu Dzar jadi di Safinata Fainal Bahro Amikun perbaharui panahu karena ieu laut jero berarti ieu hirup urang diibaratkeun lautan urang hirup di alam dunia keur ngambah lautan mun tilalap pariksa parahuna bisi aya nu bocor bisi aya nu gula karena ieu laut jero maksudna ketika orang yang punya jabatan poho karena ibadah berarti eta jalema tilelep ku jabatanana. Ketika aya jelema sugih loba duitna poho karena ibadah berarti eta jelema tilelep ku sugihna. Ketika aya jelema balangsa jelema susah berangkat poek balik poek ngabelaan barang soek tapi itu dek sugih baik sholat tekaburu ngaji tekaburu berarti eta jelema tilelep tina kabalangsakanana. Jalma nu pinter ilmuna tapi pinter ilmu lainnya deketkeun diri ka Gusti Allah lain nuntun kana jalan Allah tapi gagah na ilmu kalah ngakibatkeun sombong ngajauhkeun diri ka Gusti Allah sarua eta ge jalma tilelep tina ilmuna naudzubillah min perbaharui parahu karena ieu laut jero hartina
hade-hadekeun iman karena ieu alam dunia ngadienakeun lain ngagorengan lain ngabagusan kalah mah ngagoreng ulah salah nyangkolkeun awak nyagunya ulah salah nyangkolkeun awak baheula keur leutik pernah leutik lah ngajan kiwari masih keneh saya ngomong aja hayang jasa naik kereta api baheula mah kereta api can aya KRL ngan teu boga duit ceuk babaturan ieu urang naik kana kareta nu paling buri kana gerbong paling buri teh naik barang asup ka jero campur jeung embe campur jeung kotok campur jeung sayuran bau nu aya gerbong paling buri teu masalah nu penting gerbong paling buri na nyangkol kana gerbong-gerbong selanjutnya ketika gerbong yang paling depan berjalan yang belakang pun ikut berjalan tah ieu urang kudu nyangkol supaya salam nyangkol ka satu nyangkol ka kiai nu geus jelas-jelas bae anu sanad kailmuanana jelas anu kitabna Safinah Fathul Qorib Fathul Muin jelas eta mah ulama anu provokasi ulah dituturkeun insya terus ulah salah nyangkol cangkolkeun hate urang ka para alimin ulama supaya urang kabehan salamet insya Allah sakitu anu kapihatur aya keneh guru urang tuh 40 menit teu karasa hehe doang mudah-mudahan ayah hikmah jeung manfaatna doakeun ieu ayah Haji Jono sakeluarga berikut takana adina kabeh mudah-mudahan dipanjangkeun umur anu barokah dijembarkeun rezeki anu halal barokah pikeun bekal ibadah keluarga anu dihaol mudah-mudahan dicaangkeun alam kuburna ditarima iman Islamna ditempatkeun dina tempat anu layak mungguh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapiatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.